Malailatul Qadr mu'azzam syanuha illa idza umirat bikum awqati. Taya Lailatul Qadar nu diagungkeun syanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali di mana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun. Kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar. Cinta jasa ka Gusti Allah, lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah. Melalui jalur mana nyana? Mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Quran. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah? Melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah? Melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir. Sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah. Ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah. Lantaran kabeh engke kadeuleudan juga kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh. Terek Allah kabeh kumaha? Apan urang diciptakeun ku Gusti Allah, haju urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah, dibere daya ku Gusti Allah. Urang geus ngabahasakeun iqrar di hareupeun Gusti la haula wala quwata illa billah. Teu aya daya jeung teu aya kekuatan kecuali nu Allah. Urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah. Geus kicep urang kicep Allah, denge urang denge Allah, daya urang daya Allah, kuat urang kuat Allah. Teu kudu jauh-jauh neuleugrak urang kapanggih jeung Allah. Kabelah ditunang ke aing teh Allah. Anallah. Pencit. Bunuh. Syekh Siti Jenar. Iyalah ngaranna manunggal wahdatul wujud. Nah iya anu dipermasalahkeun di urang ulah berpaham seperti eta, ulah sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar atuh sasar ulah basa anu ngaku kos itu bunuh. Andai kata jelema terus suluk bakal kos itu bae. Tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mentawa perasaan. Geus ngaji teh aya ngaji amil, aya ngaji jurumiyah, aya ngaji fikih, kabelah dina aya ngaji tauhid, kabelah dituna mah ngaji rasa. Nah iyalah nu teu bisa dijabarkeun. Nu bantak bertorikoh man teu bisa dipotokopi. Langsung disebarkeun. Tah eta lamun menyebarkeun fotokopian torekat nyasarkeun balun mudilun. Balun mudilun cek nama Bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh. Eta teh pengkhianat. Eta dina kitabna Futuhat pengkhianat ta kiai anu nyebarkeun torekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah pencit. Lantaran nyasarkeun jalain kitu torekat mah. Sia geus sabaraha taun mah santren. Geus naon anu tamat. Geus kumaha ku ari di imah. Imah abdi mah jaya magahan we lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah tah ieu. Aya gadi atuh. Geus dibeat di jero kamar ulah bebeja ka sasahanya. Geus sia mah ieu lakukeun tah ieu ke lamun sia didinya geus beres naik ka dieu ka didinya geus beres naik deh ka dieu satungtung can naik atuh moal ditaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge eta di wirid mah. Torekat mata mah pagawean geus engkena datang ka rasa lain kuari. Alhamdulillah cenah kiai kunaon abdi saminggu geus tamat torekat sugro kubro. Wah iya di mana sia guruna di ditu geus mencit embe sagala. Widih torekat mencit embe aya ge tabak Kiai Haji Hamid beres gaji amil mencit embe atuh eta beres malah macam gaji Hamid dua gitu naon bena atuh salah tawa jangan ngancing cekolot teh heula mah ai torekat lain kitu malah putus jeung urusan dunia guruna geus ngede ya ulah bere-bere ka aing nu penting sia heula bener jeung Gusti kadeuleung ke ku mama dipantau ke ku mama salah baik bila dipanggil salah sia atau melalui ngimpi salah sia atau ditegur melalui karomah nyana keur diuk anu nampiling jeger ih saha eta nu nampiling nyana derdeui wirid ditampiling deui tuh kos kitu guru torekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nang nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi
atuh guru torekat ka muridnya nyahoan sia ngimpi anunya kamari peuting ka ngimpi-ngimpi nyahoan atuh komo hayang ka jahe ieu lah guru torekat mada kudu mursid ulah sambarangan urangna siap guru can kapanggih teu jalan aya guruna urangna teu siap moal urangna siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarak eta lah torekat nu asli anu endeuh darajah suluk lain sakadar tabaruk hese pimuridena anak guru nama ayah bae sepanjang masa ima langsung satu non gitu ngaranna Kang Nabi Qadir wa ima langsung wali-wali sanga wa ima guru urang nu teu kanyahoan ternyata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid nyana teu nembongkeun atuh hese bae ka mursidan mah iwalti nyana nu geus dibere horeng guru aing mursid teh kanyahoanana di KTP na Haji Mursid aduh udah menceritakan tarekat babari hese babari mentak di akhir zaman engke bakal digelar tarekat badar bae tarekat make kartu nama deka mana jangka pabrik naon kok tarekat sih pakai kartu nama heran itu salah jurusan tarekat pakai kartu nama masalah jurusan dan dipakai naon eta kartu nama tarekat kos kiai make sertifikat heran aing mah kiai sertifikatan atuh engke bisa digadekeun sertifikat kiai pakai kredit iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu tarekat cukup ka Allah titik Nailah kabeh Lailatul Qadar numantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat diteruskan heula ka dieuna innal muhibba idza tamakana fil hawa jelema nu keur cicintaan di mana geus nyongsrong jasa cintana timbul rindu lamun geus rindu wal hubul lam yahtaj ila miqat tidak tahu waktu jam sabaraha bae nyana lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk ka karaktas kapanggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui geus jam 1 geus digerokeun ku mana heuy Neng Dewi Aisyah di dinya bae ka dieu balik sakedeung datang ka imah di SMS deui jam 4 kapanggih deui aduh puyeng cak mana aing ya aing ge baheula teu kitu-kitu teuing aing ge jeung ngabasia bobogohan tapi jangan teu kos sia-sia teuing mah duh teu kuat mah duh abdi mah kajenteng teu dahar teu nginung asal kapanggih jeung nyana bae jeung saha jeung Juned teu kuat jelema nu keur cicintaan teu kuat berpisah ketika berpisah ke sasalaman lalaunan eta lalaunan saya geus ndet pisah ge dicekol deui begitu kan Bib ya eta geus ge kapisah leungeun geus pisah dicekal deui pundak mah bego tah henteu coba dadah nage Masya Allah sakira-kira aya kapal hiber kadinya mal karasa konya dadah eta cinta ieu mah cak dina kitab sia masih cak ena mah pajarsan ngeunah-ngeunah aing meureun dina kitab ya wal hubul lam yataj ila miqat cinta tidak tahu waktu cinta tidak membutuhkan waktu mantak disebutnya cinta adalah buta kakarak boga kawauh jeung urang Karawang sahektar ngagelenceng buta nu dikolot nu diimah ge geus nyereekanan we teu kadenge sakumaha kaleng brombeng gumrah lantaran nu kadeuleu irung nu itu bae waduh eta mah cinta mindo ngaranna teh mah beuki jahat mah cinta mindo mah iya keur meujana fuber masyaallah dunia milik kita bersama wah jeung kareta-karetana nu nyana eta termasuk beca ge sarua tah eta teh waktu kajeuteun dicarekan ke indung bapana tatap bae kaluar bae ngolosot bae nyana teh bahkan heuleu lantaran bapana cepeng jasa salat sia salat teh gegeura
ngan 2 rakaat doang maghrib keluar ka ajeun aing mah dicarekan los ku pangeran nu penting kapanggih. Aduh Masya Allah geus dijualan kitab tafsir Munir geus dijualan geus dijualan kabeh kuari tinggal sehiji doang calana jeung samping jeung kitu baju tinggal hiji doang ge tapi senang hati luar biasa senang sudah kukorbankan seluruhnya. Waduh tinggal aku melihat dan ingin merasakan pengorbananmu Doni. Hajunya namanya takanya nata benta pokok hayang naon atuh ka pengorbananana hayang baso embung hayang naon teu somai lah sus kitu jang naon hayang naon hayang nu kos baso. Ya geus teu bareres jasa ya kitab ya kitab kawalian sih kos kitu. Ayelah indal muhibba idza tamakana ta eta namakeun moal beda cinta ka manusia jeung cinta ka Allah artina di mana dina pada lu pada ratanana jelema cinta ka awewe eueuh waktuna kitu keneh cinta ka Gusti Allah kapanggih bae jeung Lailatul Qadar eueuh waktuna ditambah deui qala akhir wallahu a'lam.